Cebarbar. Selamat pagi Cebarbar. Paling dia, neng paling dia, pikiran ibu. Tong cicir hilan itu. Apaan dia kan? Penting gedenya atau kira gunting ya? Apaan? Paling pikiran mana nek? Paling itu. Kepayun ah. Kepayun. Aduh, itu kan nggak bodor ya. Dikawitan ku ngaskeun lapat Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga rombongan calon panganten pamegat supados perang. Bismillahirrahmanirrahim. Dina mangsa langit lenglang kadeng kaya aling-aling, cahya surya nugu mawang mapak tamu adu semping. Tandang gandang ngagandean diiring ku para mojang, dipirik ku para bujang gambaran bagia sumping. Jagung tuhur benang nunun nukasat bagia sumping. Bapak kebe buka sono kasalira anuraspati, panyilekan berang sinareng penting ibu sinareng bapak nuhun kasep nu jadi harapan sumangga gerak angkat ajak angkat unggah berang. Alhamdulillah rombongan di calon panganten pamegat parantos aya di payunen urang sadayana. Kasep anaking tawis asih tanpa tanding marengan sumrianing indria, kadeudeung nu bageuh maneh simpai rasa ti ibu sinareng ti bapa tawis kadeudeung. Jagong tuhur beunang unun haturan wilujeng sumpi, belut sisit sabak darat kapirarai siang wengi. Simpai rema belit cingir mualahli kapasini, mapak ku haleuang muji ku hariring wilujeng patepang haturan wilujeng sumping. Mugia rahayu tebih ti bahala anggang pancabahya waluya janten ngahiji. Alhamdulillah mapak sumpingna rombongan di calon panganten pamegat parantos rengseng kantun diteraskeun kana upacara adat anu nomor kadua na mangrupikeun gunting pita. Pitana anu parantos siap ganteng kanggo ngahalang kanggo mapak sumpingna di rombongan calon panganten pamegat. Mangga kanggo megatkeun pita anu parantos ganteng sanggakeun guntingna ka calon panganten pamegat. Kapayun salit engapkeun ulah salit engapkeun guntingna calawakeun engapkeun sate acan diguntingkeun urang parancahan heula ku amannya urang parancahan heula. Pita nganteng jang papalang lain ngahalang urek datang, pita siloka kamelang kan urek datang. Sangkan sumping titih rintih, sangkan miang bisa mulih manggihan kakasih sang garwa si rambut kasih. Pita nganteng mere eling yen jalan teu kabeh lempeng, sep malar mulus teu kagoda. Gunting siloka motongkeun pita motongkeun laku nun pitu, malar mulus tingkah laku barokah mulus rahayu. Aoskeun heula lafaz Bismillahirrahmanirrahim neme diguntingkeun kana pita nu janten panghalang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 brek. Alhamdulillahirabbil alamin. Pita anu janten panghalang mangga sangakeun diguntingna parantos payun salit. Satu acan dikalungkeun urang parancahan heula, Kang kalung sugrining arum estu jadi ganda bayu. Siloka asih nu ngasuhna tara pisah, disusun winangun mangle lambang hate nu merele.
tong linglung kanu rek mulang tara poho kapupuhu puspita di Taman Sari kenging metik para wedadari nu dijaga tameng wajah rub rep rap mangga amokeun alhamdulillah kajong ditayut alhamdulillahirabbil alamin. Sate acan lepat ka senyum smile aduh ampun mohon mangga ka sadayana para rombongan di calon panganten pamegat di haturan linggi dina kursi anu parantos disayadoskeun kalayan kanggo ngalajeng lumangsungna acara anu pokok mengrupikeun acara akad pernikahan anu insyaallah baris dipandu ku kersana Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Barang. Namung pangapunten anu kasuhun foto-foto kanggo kenangan mangga ngan hapunten nu kasuhun dibayar kontan dibayar kontan langsung abdi nanti nikah abdi nanti nikah coba sekali deh coba ada itu bang merana betul abdi nanti nikah kak dirin kak ya nih makin sadaya naik nanya ya nanti ya dibayar kontan di mana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihil wa ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. akhirnya Pak buka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulanya Bapak nikahkan putri Bapak yang ingin asrani hidup pasuka hidup duaan kalayan mangga mas kawin emas dan 17 gram dia bayar kontan. Abdi nikah Alinding Astriani. Abdi nampi Abdi nampi nikah. kurang lancar Yang aku orangnya Bapak nikahkan terus Bapak asrani hidup pasuka hidup duaan kalayan mangga mas kawin emas 17 gram dibayar kontan. Abdi nampi nikah Kak Lindin Astriani. Putri Bapak Kangge Abdi Kasuka Abdi duaan kalayan nganggo mas kawin emas 17 gram dibayar kontan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wa afati wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiati wa tarfauna biha indaka darajat wa tubayyiduna bi aqsal ghayat min jami'il. Tadi aku ekspresi nah. Punten kasihan jalan salit. Tincakeun bener. Tanyain nama kamu. Balik dia yang lilin balik dia.
Wios ada ki ayeuna mah datang sah. Iya. Terus iya. Papayun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lilin Astriani Bojaa Kabupaten paling cantik ya Mas Raffi Mas kawin anu tadi disebut ini waktu ijab kabul Nanti dibayar mas kawin ku Aa, Abdi dibayar mas kawin ku Aa. numpang bagirna Anu pembagian Asik. di angin ku Abdi ayam Tong tegang atuh gong ieu aya. Biasa atuh. gede keurna Kalem gong. di Gong tong getar gitu turun eta ya. Salim bor, kalem bor. Gong turun tong getar gong. Tahan bor. agak kadian Lin. Ceh. Gong ngambil. Tadi katanya tadi. Kalem. Main ke puting we itu mah. Ke puting itu mah. dipegang Ulah. Kata di rumput. Kayaknya keterangan Mau di keburungan tadi terakat kan di samping tadi. Jangan pedih. Nah. Oh, jangan pedih. Aku. nah ujung dah bukan nah senyum Mangga ka kedua mempelai supados linggih bae dina kursi pelaminan anu parantos disaidoskeun kalayan didampingi kudu janten Ibu Sinareng Ramana. Isna keborangan. Terus kita beda kehormatan disanggakeun ka mantengan. insan anu nembe dilaksanakan dinikahna mugia pidua bisadayana mugia janten sakinah mawadah warahmah amin antara anak nyaeta Cep Agung tadi saung bahasa Bapak Naib uga kasepuhan ti Jayagiri pondok pesantren anu kasep anu ganteng han jakal belum datang sorangan yang dia hantu nuhun nggak mendakan alhamdulillah di papa Kotas kamu lah kotas. Oh jangan masalah. Jalan. Kela aja. Ya, dan can bulungan berjalan. Can bulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dara ramang urang Subang sadara nyaman. Sehat. Alhamdulillah dara ramang. Tegakan tuh natu orang sungguh sadaya negara ramang kanggo dara ramang hatur nuhun anu damang sing kekeras damang nu teu damang sing damang.
anu arari calang sing ina panarajen taatan gaduh jodoh pribados musuh insyaallah. Satatanan sim kuning muka tutungkusan anu mapisawi budaya Sunda namun dipayung sim kuning dada jembar singapunten babi inang bapangan dan kalimantan para sadayana atana pikiran pantas dengan sim kuning sanes andina keseluruhan Sunda mungkin masakan nangkeun kapenang ati kanu kagungan samatang atana be anu berasal pribados kapancangan dina acara nyawe insyaallah urang dikabitan mensaka jadi seurina dihapunten anu kansen semangat kawitan dina acara sawer pengantin darah ya rukun senangkan panggoda serta sobri yang mudika Gusti anu sifat Rahman Rahim walas asika umatna laksanakan urang subang anu balalader anu sayang anu lucu anu sabang menang lokan tapi kang kedahana hirup rukun modal setia alus laku Kang Ucu anu kasep nusa budi balakan muliakan diri pribadi mawa diri ngarempak papagong agama jeung dari Kang Upus Kang Adul anu manutun sadayana pariyon ustayan terus sabar kedah sae nu taralik dipayun kedah sayang kesesama bodoh ada kesesama gunakan anu mapaang aya dina kandang sangka nonang kabacaan dina poe nu kamari yesin jadi emutan urang sengke anu balanagon anu sayang anu lucu anu sabar pageton mah di barengan ku kesabaran jadi iman pangeran nu mata kurang ibadah
bisi amal loba salah di dunia ulah gagapah tekan ucap laku lampang ngukuhan ulah gagapah bakal di Kang Haji Rahmat hidayat anu sayang bakal di poe kiamat imam sholat modal hirup awakmu jadi saksi alam akhirat Gusti ngampura dosa ya nu jadi emutan teh momon bapak engkus bebete anu sayang bapak agung ngagaduhan tilu dasa baliknya hayang ka Gusti hayang di hampura dosa ditampi iman sama nyangakon andi nyangakon sadaya daya hati urang ulah kosong salilana urang teh mampu berhirup di dunia badur urang teh kudu ameling si koling jangan dikir pasti muncul iman urang kuat urang wujudkan Allah Ta'ala pilih ayat kelepatan leraskan ke para ikhwan panganten lalaki heula hegregetkeun masing rela ulah bari ngalasuna wayahna da moalila udang ulah gagalendong da nyawer teh tarak mindeng bet moal sapoe tampleng moal datang kalendong anak tikana pisan bupana ibil pisan dirah palan ijab kabul pertikahan dan idakeun patalekan bu ayangana ijab kabul udang halal campur gaul jeung istri anu ngajengtul digigireun udang tungkul tah eta teh baju udara pun nembang sok uru ara antukna udang kumitoha dari era sakitu cukup piulang ditujukan kasih ujang tinggal si nyai no lencang urang sodoran piwajang sakitu nu kapihatur nyawer tuturunan karuhun amit mundur amit mungkur nyawer tiwadadang sakitu nu kapihatur alun kamogi kasadayana urang doakeun panganten siang subur makmur atuh ali karamatan ulah kirang sabaran ulah lali ulah sumedang kawadadang teneleponan ulah kirang hampuran diselanta anak biru hodeam tungarasna mun madadah ulang geus jauh pemati wasenana harumpai daun harumpai kabelit kacang paturai sareng wadadang ayeuna bade paturai urang Sumedang hapunten ti wadadang bilih aya kalepatan gunung buntur dalan ngungkur ti wadadang bilih aya
kalapatan. Mugi-mugi kami nyungkel darong pino anak rumah rangka badan medan ke pucuk tulis medan ini aku hidup jangan menjadi indung dan Etanya rumput gini. Karena cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak belah itu enak banget atau make up krem enak sawit tidak menjadi satu. saya krem sawit naon nih nu soalnya rumah tangga aja saya membayar kegiatan hidup keimanan ya Allah ya Rasul astagfirullah di mana kemana orang masuk ke Allah Alhamdulillah dina runtuyan pribados ngawerosan sembah sungkem mung sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun